Kira aku hirup tarik kiwai aing mah. Dengan duit ke mana di wae aing pusing wok. Wok. Non bos, siarek ngerampok kotak amal. Bos. Oh aing ngarek jugil ceuli sia. Torek teh ku kabina sia. Astagfirullah bos, ulah sok gitu. Allah pasti murka bos. Allah paling benci ka jelema nu sok pulang paling kana hak batur bos. Omo deui ieu niat rek maring kotak amal. Dosa bos, jaminana asup neraka. Oh tah ceuli sia kudu diduruk wae make senu neraka tah mendingan ge abe tuh torek wae tah. Ngomong ka mana, ngajawab ka mana. Nyawa aing stres utak aing lieur ngadengekeun sia mawok ah. Di bejaan teh karah ngambek. Dasar kolot-kolot bubudakeun. Wok. Aya palakeun tuh. Posa teh tigana mah jelema beunghar wok. Mana bos? Sikat bos. Lumayan kosna teh. Kurang sikat. Beh bisa nyayur. Kirana kana duit jam buat pokolotot banget. Ayo bos, orang sikat. Ayo siap aing mah. Gas. Gimana caranya? Gua harus punya tanah di Kampung Lebay. Gua harus bisa menguasai tanah yang ada di Kampung Lebay. Gua bakal usir masyarakat yang ada di Kampung Lebay. Gua bakal kumpul di sana. Gua bakal jadi hotel. Di sana gua bakal jadi pabrik. Dan masyarakat Kampung Lebay akan jadi budak gua. Dulu lah. Dari mana dulu nih gua ukur? Nah, dari sini aja nih. Tanah ini kan bakal dijadikan hotel. Kita ukur dulu berapa hektarnya biar ketahuan. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan 1 hektar. Sekarang gua bakal menghasut warga Kampung Lebay untuk menjual tanahnya ke gua. Ya. Oh, siar niat jahat di Kampung Lebay. Hadapi aing ieu duaan, wok. Oh, rupanya kalian berdua adalah preman Kampung Lebay. Kebetulan. Gimana kalau kalian berdua jadi calo gua? Gua punya uang banyak. Nih. Uang. Bos, masa kurang yakin? Mainnya jelema beunghar beungeut apa surat sampo. Kalian bakal jadi calo. Saya bakal kasih uang. Mobil plus rumah. Oke aing daek jadi calo sia. Tapi sia sanggup moal ngadanaan aing jeung si Ciwok 1M. Oke, saya bakal sanggup. Di sini ada DP. Ya, DP. Sisanya setelah kalian berdua selesaikan tugas-tugas gua ya. Siap? Wok. Kumaha wok? Siap. Coba aing mana minta DP na. Asem juga aing ya. Gampang. Oke nih kebetulan ada DP 2000. Kebetulan gua belum ngegesek ya. Belum ngegesek. Nih.
lumayan buat beli rokok 1 batang. Ya, harus berdua, jangan berebutan. Nanti sisanya setelah tugas kalian beres. Oke, siap. Siap ya, Wok ya. Nih, jangan lupa hasut warga Kampung Lebay untuk menjual tanahnya ke gua. Ngerti? Oke, siap, Wok. Siap. Nih, mau tanahnya 200 juta, 300 juta, gua bayar. Siap, Bos. Ya, Ya, Wok. Sikat. Tapi ini yang bener, Bos. Waduh, masa 2.000? Tadi kan aing ngomong kita 1 M kunaon ayeuna DP 2.000 perak. Ima jangan mengilukasin meureun ah. Parah ini orang kaya. Awas ya lah mun nepi ka waduh. Aing kasih yo. Iya. Begat bang siapa aing urusan aja. Iya, ampun. Ya. Ayo, ya. Aduh, Wok. Aing bingung kumaha judulna ieu calo. Kira aku ayeuna mere duit 2.000 perak DP, Wok. Aing rada kurang yakin ieu ka calo. Hah? Non bos? Enggak saya orang jalankan. Sugana orang jadi kaya ngedadak. Lumayan 1 M. Bos. ICN-in bos. Kurang hasut. Kesempatan orang. Kumaha carana sih ini supaya ngajual tanah ka urang. Abe nu baru dake dijarual. Bener. Ayo, Siap. Ampun Kring, ampun. Aing teu boga duit, lo dipalak. si Sanu rek malak sia. Aing rek ngajakan ge ngopi kena itu. Ayo, ayo nama kanya aing urang damai. Damai ya nama, bang ngopi neng itu Bok. Ayo. Tumben bager sia. Geus tobat apa? Bos, tanyakeun harga tanah nu arek dijual. Den, siapa boga tanah teh di imah. Mun aya dibayar ku aing. Aya, kayak suku aing bawakeun. Wani bara duit. Tolong, Nin. Loba kene ya lah duit mah. Aya 100 juta sudah ieu di kantong. Wow, bisa kayak ada aing. Oke, slow. Dibawakeun ku aing sukan, dibawakeun. Bejakeun ka baturan sia. Engke lamun rek jual tanah mending ka aing. 200 juta ge ku aing dibayar. Oke, siap bos. Cungkring, laksanakan. Izin pamit. Cungkring. Mas Cungkring teh. Hei Cungkring. Hei. Kurang. Rame-rame. Ya bos, aing semua tanah, aing sapangki, aing sapalastik, aing sagelas. Pokona ieu nu dipangki kudu 200 juta, bos. Aing hebana, Jo. Ya aing semua tanah saplastik sakieu, ieu kudu jadi 50 juta sakieu kumaha carana? Ya, aing mau tanah plastik, kumaha carana kudu jadi duit 100 juta. Lamun terjadi kanjut siap ku aing ditarik. Ya, Ding, aing ge mau tanah plastik yang sama ku kumaha carana jadi duit 500 juta. Kumaha mah aing yang 500 juta we, yang bayaran hutang kolot aing.